A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina he inget jalma-jalma amanu geus ariman itu ladzina la taqulu ulah ngarucapkeun aranjeun lin nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina kana lapad ra'ina. Amrun ari ieu lapad ra'ina eta bentuk fil amar minal muraati tina lapad muraah sulasi majid fih warna awal bab katilu. Ro'a yuroi muro'atan. Ro'i tuluy ditambahan naon domir mutakalim ma'al goer anu muttasil. Jadi ro'ina dina bahasa Arab mah. Jadi mun dina bahasa Arab mah dihartikeun teh ro'i kedah ngangon anjeun atanapi kedah ngaraksa anjeun, kedah ngawasi anjeun na ka abdi sadaya. Wakanu jeung geus bukti itu ladzina amanu jalma-jalma nu beriman yaquluna eta nyarioskeun itu ladzina amanu lahu ka Kangjeng Nabi zalika kana lafad ra'ina wahya bari ari itu lafad ra'ina bilugotil yahudi dina bahasa orang Yahudi bahasa Ibrani tawa bahasa Hebrew mun ceuk bahasa Inggris mah mun ceuk bahasa Arab mah bahasa Ifrit. Sabun eta bentuk ngece nyacad minar ro'aunati nu diambil tina lapad ro'aunah anu hartina teh sombong atawa boloho dina bahasa Yahudi. Fasaru nafsiran itu orang Yahudi bidzalika kana itu lapad ro'ina tina lapad ro'aunah. Wa khotobu jeung nyarios itu orang Yahudi biha kana itu lapad ro'ina annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fanuhiya maka dilarang saha al mukminuna jalmi-jalmi anu iman anha tina ngucapkeun lapad ro'ina. Janten kieu Saur Ibnu Mungdzir katampiti As-Sadi asbabun nuzul sebab turunna ieu ayat 104 nyaeta aya dua orang Yahudi di Madinah jenengan Malik bin Soib jeung Rifa'ah bin Zaid. Eta Malik bin Soib jeung Rifa'ah bin Zaid teh tatkala papendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok nyarios ro'ina terus kakupingeun ku orang-orang muslim. Ari orang muslim nyangkana lafad anu diucapkeun ku dua orang Yahudi eta bahasa Arab. Sedengkeun dina bahasa Arab kan hartina teh ro'ina awasi abdi sadaya. Hade kan tah muslim teh nyangka we bahwa eta lafad ro'ina teh kebiasaan orang Yahudi anu digunakeun jang ngagungkeun para nabina. Jadi sangkana teh eta lafad ro'ina teh digunakeun jang naon? Jang ngagungkeun para nabi. Atuh kulantaran orang muslim akan cinta ka Kangjeng Nabi akhirna nurutan deh orang Yahudi tanpa apal bahwa lafad anu digunakeun ku dua orang Yahudi eta teh lain bahasa Arab tetapi bahasa Yahudi nyata bahasa Ibrani bahasa Hebrew bahasa Ifrit. Tah turun we ayat ieu ngabejakeun ka orang mukmin bahwa aranjeun ulah ngagunakeun lafad ro'ina tetapi sok genti ku lafad durna lamun rek naon rek menta pangawasan ti Kangjeng Nabi.
Pangna orang-orang mukmin bisa kakecoh ku orang Yahudi sabab antara bahasa Hebrew, bahasa Ibrani jeung bahasa Arab eta teh bahasa anu sarumpun mun ceuk ahli bahasa mah. Jadi antara bahasa Ibrani jeung bahasa Arab teh eta teh sarumpun tina disebut bahasa sematik. Ari bahasa sematik teh bahasa-bahasa nu digunakeun ku kaum-kaum anu keturunan Sam bin Nuh. Sam putrana Nabi Nuh. Mentak sok aya istilah sematik, orang sematik. Orang Yahudi, orang Arab itu teh orang sematik. Nah, atau bahasa sejenna aya bahasa naon? Bahasa Syriak, bahasa asli orang Syria. Jeung bahasa Aramik, bahasa anu ceuk sawarehna ahli sejarah mah nu digunakeun ku Nabi Isa. Tah eta teh bahasa-bahasa sematik. Mentak pantes antara bahasa Ibrani jeung bahasa Arab lafad-lafadna teh loba anu mirip. Ngan dina kasus ieu mah antara ro'ina dina bahasa Arab jeung ro'ina dina bahasa Yahudi berbedana teh jauh. Ari ro'ina anu naon dina bahasa Arab mah alus, maknana teh menta pangawasan. Ari dina bahasa Yahudi mah eta teh pake nyacad. Bari lapad ro'ina anu aya dina bahasa Yahudi mah dina bahasa Hebrew, bahasa Ibrani eta teh salapad nyata dicetak dina lapad ro'aunah. Ari lapad ro'ina nu aya dina bahasa Arab mah aya dua kalimah, kahiji kalimah fi'il amar, nu kadua kalimah isim nyata domir muttasil mutakalim al ghair lapad na gitu. Jadi pantes kakecoh ge da emang antara bahasa Arab jeung bahasa Ibrani loba lafad-lafad anu mirip dasar rumpun bahasa sematik. Jeung kudu nyarioskeun aranjeun badalaha sebagai gagantina itu lafad ro'ina ungdurna kana lafad ungdurna. Ungdur mugi ngawasi anjeun nabi na ka abdi sadaya ay ungdur ilaina. Wasma'u jeung kudu ngarupingkeun aranjeun mukminin ma kana perkara tu maruna diparentah aranjeun bihi kana ma sima qabulin kalawan nguping anu narimakeun. Walil kafirina sareng eta tetep pikeun jalma-jalma kafir adzabun ari siksa alimun anu pedih. Mu'limun tegesna anu medihkeun. Wa ari itu adzabun alim annaru eta neraka. Mayawaddu teu ngarep-ngarep saha alladzina jalma-jalma kafaru geus kalufur itu ladzina min ahlil kitabi nyatana ahli kitab wal musyrikina jeung jalma-jalma kufur ti kalangan musyrikin politeis minal arabi ti orang Arab. Utipa diatapkeun itu lapad al musyrikin ala ahlil kitabi kana lafad ahlil kitab. Wa min sareng ari lapad min nyata min nu aya dina lapad min ahlil kitab lil bayani eta tetep pikeun ngajelaskeun makna bayan. Ayunazila kana yen nurunkeun Gusti Allah alaikum ka aranjeun min khairin kana kasaean. Zaidatun ari ieu min eta zaidah. Wahayin sareng kehidupan mir rabbikum ti pangeran aranjeun. Hasadan karena hasud lakum ka aranjeun. Wallahu sareng ari Gusti Allah yakhtassu eta ngaistimewakeun Allah nangtukeun Allah bi rahmatihi kalawan rahmatna Allah nubuwatihi tegesna kenabian ti Allah man ka jalma yasau kersa Allah ka itu si man. Wallahu sareng ari Gusti Allah dzul fadli eta anu ngagaduhan nugraha al-azimi anu agung. Walamma tu'anal kuffaru fin naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahul yauma bi amrin wa yanha anhu godan nuzila manansakh min ayatin aw nungsiha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.